Pedih kan? Pedih dunia teh bro. Saat orang kuat gitu kan, sabar. Ya pamajikan jeung anak teu kuat gitu kan. Wah luar biasa godaan dunia. Luar biasa pang-pangna godaan duit. Pang-pangna godaan duit. Bahkan cek Imam Ghazali mangke dibahas. Tapi kadahsyat neta godaan duit. Loba jelema anu wani ninggalkeun Allah ngaganti pangeranana jadi duit. Cek Imam Ghazali kayaknya dibahas. Bahkan cek Nabi ke di akhir zaman bakal aya jelema anu ngajadikeun duit teh pangeranana. Allah lain pangeranana. Pan ayeuna geus terbukti kan? Kabeh jelema pasea parebut duit. Geus eueuh dulur, geus eueuh inung bapak, geus eueuh guru, geus eueuh duit teh kabeh. Geus eueuh ngaji, geus eueuh aya duitan jalan, eueuh duitan. Geus moal jalan. Engke di akhir zaman model kitu jelema-jelema nu ikhlas, nu bener karena Allah kal kibritil ahmar cek Nabi seperti merah dari mah hese gitu. Hese.